ari jenis puji Allah, ari jenis puji anu opat. Mana puji anu opat? Hiji puji kodim li kodim, dua puji kodim li hadis, tilu puji hadis li kodim, opat puji hadis li hadis opat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi muwaffiqillah hamda yuwafi ibadahu mutakamalah. Alhamdulillah anu dikurungan di tengah. Alhamdulillah halaman 5. Alhamdulillah utawi jenis puji kang papat iku lillahi tetep kadue Allah al muwafiqi kang maparin taufik ya Allah lil ula kadue kadukuran hamdan kalawan muji yuwafi nohoni ya hamdan barahu ing kabagusane barahu ing ngabandingan ing paparinan Allah barahu ing ngabandingan ing paparin Allah al mutakamala halek sampurna al mutakamala halek sampurna ba'da an ata bil basmalah beres ajengan musonib nu ngagaduhan ieu kitab anu ngadamel kana ieu kitab beres nyarioskeun bismillah teras ajengan musonib teh ngalem muji ka Allah. Naon sababna ajengan musonib sabadana bismillah ngalem ka Allah Subhanahu wa taala dimimitian kulapad alhamdulillah iktidaan bil kitabil ajid nurut tumut nurutan sabab Al-Qur'an ge dimimitian ku alhamdulillah. Wa amalan jeung ngamalkeun naon bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ku ayeuna ngamalkeun ucapan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab ceuk Kangjeng Rasul innallaha azza wajalla tayeu nu disebutkeun hadis qudsi ya ibu ayah mada ceuk ayeuna Kangjeng Nabi saenya-nyana Gusti Allah ya ibu mikarsep mika demen mika dede kajalma anu sok muji ka Gusti Allah. Kasebut Gusti Allah teh kajalma anu selalu ayeuna muji ka Allah, syukur ka Gusti Allah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam jeung ayeuna ti Kangjeng Nabi man labisa sauban sing sajalma nganggo baju nganggo anggoan, nganggo baju, nganggo sampi, nganggo calana. Tapakola sok ayeuna muji ka Allah bari ngucapkeun alhamdulillahilladzi kasani hada saubi tah di mana jalma keur make pakaian ngucapkeun muji ka Allah alhamdulillahilladzi kasani hada saubi ghafara lahu ma taqaddama min jambi maka ngampura Gusti Allah kana dosa-dosana nu geus kaliwat alhamdulillah. Ngan jigana urang mah sok-sok pake wae heuh boro-boro aya bacaan boro-boro inget eta gede-gede padilahna atuh dihampura teh ladang-ladang make baju muji ka Gusti keur make baju teh alhamdulillahilladzi kasani hada saubi sakali pakai baju terus pakai samping alhamdulillahilladzi kasani hada saubi terus pakai urang tuh pakai celana alhamdulillahilladzi kasani hada saubi ghafara ma taqaddama min jambihi Gusti Allah ngahampura kana dosana nu geus kaliwat alhamdulillah. Wa abdalal muhammidi jeung pangutama-utamana puji ayyakula alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah pangutama-utamana naon sababna lama warada annallaha ta'ala lama ahbatu adam ilal ardi saanya Gusti Allah samangsa ngalungsulkeun Gusti Allah nurunkeun Gusti Allah ka Nabi Adam ka ayeuna ka alam dunya nurunkeun Gusti Allah ka Nabi Adam ka bumi qala nyarios Nabi Adam
ya Rabbi alamanil mukasibi wa alamani kalimatan tajma'u li fiha muhammidi fa'afa Allah ta'ala ilaihi an qala salasan inda kulli sobahin wa masain. Cek Gusti Allah ayeuna cek Nabi Adam geus daya turunkeun ku Gusti Allah ka alam dunya ka bumi. Cek Nabi Adam ya Rabbi pangeran abdi alamani tos ayeuna tos ngawuhkeun Gusti ka abdi kana kasab-kasab wa alamani kalimatan jeung nganyahokeun Gusti ka abdi ti kana hiji kalimat tujma'u li dikumpulkeun li ka kaula piha dina eta kalimat al muhammidi nyaeta muji ka Gusti Allah. Terus Allah maparin wahyu Gusti Allah ka Nabi Adam, cek Allah ka Nabi Adam, hei Adam anqala salatan pangseutitna 3 kali dina nalika ba'da subuh isuk-isuk jeung waktu sore. Tos subuh sore mah berarti tos asar. Mana baca kurang di sore isuk jeung sore alhamdulillahi hamdan yuwabi ni'amahu wa yukabihu majidatil bali. Alhamdulillah ari jenis puji Allah, ari jenis puji anu opat. Mana puji anu opat? Hiji puji kodim li kodim, 2 puji kodim li hadis, 3 puji hadis li kodim, 4 puji hadis li hadis opat. Saya puji ayat puji na Allah an opat, puji kodim li kodim, jadi puji na Allah kan puji na anu heubeul kan heubeul. Lain kanu anyar, nu heubeul muji kanu heubeul. Nu baheula muji kanu baheula. Jadi muji na zatna Allah kana zatna. Cek urang mah seperti kieu muji kana zat teh ngagulkeun awak sorangan. Tah urang mah kieu cara aing atuh. Tah eta teh sifatna Allah. Ari sifatna Allah di antarana anu takabur, anu ayeuna naon, anu ujub mah ulah dipake sabab eta mah lain pakeun urang, pakeun Gusti Allah. Jalma kudu nurutan, jalma lain hungkul nu dicontohkeun ku Rasul dalah nu diparentahkeun jeung contohkeun ku Allah ge urang sebagai umat Kangjeng Nabi urang wajib nuturkeun, wajib nurutan. Ngan kade aya sifatan Allah anu ulah dipake ieu takabur dea sabab eta mah lain pakeun urang, wajar jeung munasabah sabab Gusti Allah ngagungkeun zatna, Allah ngagungkeun zatna sorangan seperti urang ngagungkeun kana awak urang contohkeun mah tah wajar jeung munasabah sabab sakabeh alam anu ngagaduhan teh Gusti Allah. Langit anu Allah, surga anu Allah, akhirat anu Allah, neraka anu Allah, bumi anu Allah ayeuna, lautan anu Allah, gunung anu Allah, kabeh salian ti zat Allah eta teh nu ngagaduhan teh Gusti Allah. Cek Allah muji kieu nikmal maula wa nikman nasir. Pang nikmat-nikmatna, pang alus-alusna pangeran nyaeta kaula wa nikman nasir jeung nu pang nikmat-nikmatna, nu pang alus-alusna nulungan teh nyaeta kaula Gusti Allah. Gusti Allah ayeuna muji kana zatna, jika puji kodim li hadis. Seperti mana puji hadis li puji kodim li hadis, muji na anu heubeul kanu anyar. Mujina Gusti Allah nyaeta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah muji ka Kangjeng Nabi, Allah muji Allah ngalem ka Nabi, Allah ngalus-ngalus mika demen mika resep ka Kangjeng Rasulullah. Allah nyontohan piraku urang sebagai makhluk Allah, sebagai umat Kangjeng Nabi ulah ngalem Kangjeng piraku Allah ayeuna Tuhan urang, Allah pangeran urang, Allah anu magaduhan sakabeh alam ngalem ka Nabi piraku urang sebagai makhlukna ulah ngalem. Cek Gusti Allah ka Kangjeng Nabi, ya Muhammad innaka la'ala khuluqin ajib, nyata sanyanya anjeun la'ala khuluqin ajib, makhluk anu agung, makhluk anu mulia. Mantap jol cek Kangjeng Nabi, innama buistu liutamima makarimal
akhlak pastina ngutus Allah, mestina ngalahirkeun Allah ka Kanjeng Nabi, tujuanana makarimal akhlak, nyampurnakeun akhlak manusia. Ilmu jeung akhlak, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fikih, 12 pan. Dibandingkeun jeung ayeuna ilmu akhlak, mulia keneh akhlak. Naon sababna? Sabab Gusti Allah ngalem ka Kanjeng Nabi ku sabab akhlakna, lain ku sabab ilmu. Naon sababna? Lain ilmuna akhlakna. Setan oge leuwih pinter ti manusia ngabogaan ilmu. Kadang-kadang sok aya kieu, supaya jelema kasurupan dibacakeun ayat kursi, ini bisa jeung kasurupan ti ayat kursi. Bacakeun Quran, sial masalah baca Quran, ini bisa. Nah, jin, setan, umpama jin, setan leuwih pinter daripada urang nu mantap. Jalma ayeuna ilmu loba tapi teu dibarengan jeung akhlak rusak. Sabisa balikna ilmu saeutik tapi akhlak mulia, akhlakna halus, insyaallah bakal dimuliakeun ku Gusti. Sabab dicontohan ku Gusti Allah, Allah ngamuliakeun ka Nabi lain ku sabab ilmuna, dalah ku sabab akhlakna. Mudah-mudahan para putra budak sadaya sing dipasihan akhlakan mulia, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nu ka hadis liqadim, mujina anu anyar kan heubeul. Mujina saha? Mujina Nabi Isa alaihi salam ka Gusti Allah. Kan kaya mujina hadis liqadim, mujina anu anyar, tah Nabi Isa anyar. Sabab baheula eueuh dilahirkeun ku Gusti Allah. Baheula eueuh diayakeun anyar. Tah qadim nu tiela nya Gusti Allah. Jadi mujina Nabi Isa alaihi salam ka Gusti Allah. Cek Nabi Isa, innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta alamul ghuyub. Cek Nabi Isa Gusti sanyana Gusti teh ngayeuna nyaho hikana perkara fi nafsi dina awak abdi wala a'lamu ma jeung teu nyaho kan aya perkara dina awak dina zat Gusti innaka anta alamul ghuyub. Gusti teh anu nyaho kana perkara anu sama. Jadi ayeuna cek Nabi Isa ka Gusti Allah teh anu nyaho kana awak abdi, kana perkara anu aya di awak abdi teu nyaho kana ayeuna urusan Gusti Allah jeung teu nyaho kana zatna Gusti Allah. Gusti Allah teh anta alamul ghuyub, anu nyaho kana sakabeh perkara anu samar, anu gaib. Sabab ayeuna gaib teh aya dua, aya gaib, aya maha gaib. Nah, gaib kade, gaib teh lain jin hungkul. Jelema ge bisa sebutkeun gaib. Kumaha? Mang, hari si anu teh di mana? Hari Mang Udin teh di mana? Aya keneh ada di mana? Di Lampung. Eueuh jadi dia geus eueuh di dieu mah aya di Lampung. Tah teu katempo. Aya keneh hidup keneh di Lampung, berarti eta ge gaib. Teu katempo da eueuh di dieu ayana di Lampung. Ayeuna gaib. Teka tempo rupa-rupa teka tempo mah aya deui maha gaib nyaeta Gusti Allahil muwaffiqi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.